أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده للعالمين Sadaqallahul aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari ayun, hari ayun, gelis ayun ambil. Hari ayun, hari ayun, gelis ayun ambil. Di ayun mah, di ayunku rasa katresna. Maka ibu papa kapan ibu calik paling dia dibuka Aisyah kan.
Sanaki hidup mah budak solehah bager. Kebanggaan mamah, kebanggaan apa, damba-dambaheun apa jeung mamah bager. Anu unggal poe unggal waktu mamah jeung bapa teu weleh ngadoakeun keur hidup sangkan ti demu jeung kabagjaan. Bapa jeung mamah unggal waktu geulis anaking teu weleh ngadoa ka Allah hidup sing teu nemu jeung beunghar harta bari beunghar ku harti bager anaking. Di payunan hidup mangrupakeun dua ciri pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa, leleskeun hate hidup anu teuas bager, tungkulkeun mastaka bareng jeung tungkulna hate, moal mampu hidup netep sorot panon indung jeung apa bager, sorot panon anu pinuh ku kenyaah, sorot panon nu pinuh ku kacinta ka deuleuh geulis anaking bager. Geura tanyakeun ku hidup kana hate, geus mulang tarima naon hidup, geus mulang tarima naon ka bapa jeung ka mama, ti orok beureum geulis, dikengkelek diaahis dilalahun dina pangkonan nepikeun ka ayeuna, geus mulang tarima naon, bahkan ti alam rahim geulis nu jadi indung geus dilireuweuh ku hidup. 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung, 8 bulan indung nangkara karasa eungap nangkubah nyeri parindikan saawak-awak, 8 bulan lilana bager anaking hidup ngaliriweuh. Bahkan nalika ngalahirkeun bayangkeun bager indung keur berjuang ngorbankeun raga jeung nyawana ngajuru antara hirup jeung maut. Sabaraha urat-urat indung anu pegat, sabaraha getih indung anu ngabayah bah antel kana bumi, tapi hidup ka indung bager anaking nu geus ngakandung kadang kala wantun suntak sentak ka indung wantun buahan baeud bager. Sakapeung indung ngecelakeun cai panon bager nyeri hatena ku anak, tingali geulis mamah bager Allahu Akbar nyarios ka mamah bager pentah hampurana bager. Nuhun mama. Bagja bager anaking mundur sakedik bager mayun ka mamah, wasuh sampean mamah bager simpen dina pangkonan hidup geulis anaking sok bagja bager anaking. Lap bager cekap geulis bager syariat ngawasuh sampean mamah, hakikat ngabersihan getih-getih mamah jeung kesang mamah bager nu geus baheula ngalahirkeun hidup simpan di handap geulis majun ka mamah geulis anaking rasakeun getar-getar kanyaah mamah, cepengan dampal panangan mamah bager, rasakeun geulis anaking baheula ieu panangan ngusapan mastaka hidup. Ayeuna geus waktuna mamah kedah papisah jeung ingkang putri, sapunyere pegat simpah pileleuyan bager anaking doakeun ku mamah Ga ising sehat, sing panjang sing rezekina, panjang umur, sing soleha, ulah hilap ka mamah jeung ka bapa pamiayeuna ya Allah. Keun euy ku mamah dihapunteun lahir batin.
mamah bager. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tangkep bager harewoskeun kacepil mamah geulis. Duh indung tungkul rahayu tangkal derajat nada hapunten samudaya kahilapan jeung kalelepatan. Aduh ibu nada widi pangampura indung nada widi pangampura Gusti mugi kawilujengan sok cium mamah bager. Barokallah gelis bagja gelis anakik majun ka apa bager. Sok wasuh sampean apa ger anakik sing ajrih pinupun sahormat bager mumpung katungkulan keneh. Alhamdulillah simbol gelis anakking. Simpan di handap bager. Gelis anakking. Dina ieu poe bager anakking. Dina ieu detik jadikeun saksi tina diri bager. Hidup parantos ngawasuh sampean apa yakinkeun ku hate yen ieu sampean lain sampean nu biasa bager. Bejakeun ka Allah jaga di alam akhirat yen ieu sampean teh bager anu ngajarkeun hidup ngorondang, ngajarkeun nangtung, ngajarkeun lulumpatan. Bapak anu nganterkeun hidup ka gerbang sakolahan bager hidup ditutungtun ku bapak. Bapak netep ka hidup netep ka bapak teh kajauhan hidup ngadadahan ka bapak, bapak ngadadahan ka hidup bager. Bari melong ka luhur bapak ngadoa ya Rob. Paparin abdi tanaga. Hayang nyakolakeun nu jadi anak. Bapak berjuang bager. Kahujanan bapak, kaanginan, kapanasan. Sakapun bapak narima hinaan batur gelis. Ayeuna hidup rek indit tinggalkeun bapak. Bapak geus kolot bager. Teuing teu apal iraha bapak hirup ningali hidup. Mumpung aya keneh bapak gelis. Kumaha lamun bapak geus dimandian ku tatangga. Geus dibungkus ku kain kafan dianterkeun ka alam pamakaman rek menta hampura ka saha hidup bapak pamimpin dina rumah tangga bager. Gelis minta izin ka bapak suhunkeun ridona, suhunkeun hampurana bager sok nyarios. Ke bapak doakan abi bapak sing nemu kebahagiaan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mugi Gusti putri abdi geus sunarsi sing diagengkeun milikna, sing dipanjangkeun yuswana. Ya Allah, mugi ieu barangkali sing jeneng contoh kanggo adik-adikna. Bapak ngantiasa ngadoakeun muga sim panjang umurna,
sing diagengkeun rezekina, dihapunten dosana ya Allah. Segala pemaksadanana mugi ku Allah sing dilancarkeun ya Allah. Bagja geus anaki. Doa apa bager nyarengan hidup dibarengan ku cai panon yakin dijabah doa anakku Allah. Berhal anaki kanyaah mamah kadeudeuk mamah kadeudeuk apa bager sing teu nemu jeung kabahagiaan mangga aana mana dia apa dia air ayeuna taya payunan hidup teh lain sasaha gelis tapi nu jadi lancep nu jadi adi bager kabanggaan bapak kabanggaan mama mang tahun-tahun hidup babarengan jeung nu jadi lancep kadang kala hidup maseaan ka aa bager maseaan ka adi kadang kala heureuy gogonjakan bager ayeuna hidup rek ninggalkeun bapak rek ninggalkeun mamah ninggalkeun lanceuk ninggalkeun jadi adik penta hampura aa bager nyarios ti nu hate geulis suhunkeun hampura aa titipkeun bapak jeung mamah geus kolot bisi tengah peuting jemplang-jempling bapak mamah teu damang hidup teu aya rek mihapekeun ka saha lamun lain ka dulur bager sok nyarios bager teteh hampura abi mama sareng bapak bager sok ka ujukan bager suhunkeun doana sarua bager gegenti bapak Allahu akbar bangga bagja aa ningali adi rek nikah berhal adi didoakeun sing jauh ti nu kasusah hirup hurip jeung kahuripan bager sing bagja dunia bagja akhirat sok salim ka teteh bager teteh doakeun abdi mi hape mamah mi hape bapak berhal anak adi didoakeun ku teteh sing jauh ti nu kasusah hirup hurip jeung kahuripan. Alhamdulillah bahagia gelis anaknya mudah-mudahan hidup salawasna jauh tinu kasus sok ujukan karai-rai sadayana bager alhamdulillahirabbil alamin.